Bah amat ki menang mere sahayu. Yang mere budak tadi lah. Ada bilang mah kieu mah leban pengere. Oh nya. Ari sian ke mana? Aing tos keliling ki di lembur. Ih, gawe siang keluyuran, bingung gara peuting. Tuh contoh si Udin, digawe bas di rumah. Musi ku adina CS, isuk-isuk berangkat gawe, atuh mantap bogoh si Tiara ka siang mah. Rek kumaha deui ki? Atuh mikir yang sama pensiang geus gede, geus dewasa. Amun si Tiara hayang bisa bogoh atuh siap kudu mikir, kudu digawe jelema mah. Wah, depan hese nyari pagawean, atuh siap belajar. Ieu ge geus gawe ki, jaga gawe di kebon, geus usaha saletik-saletik ke. Teu mikiran si Tiara geus bogoh ka urang ye ki. Ari sia ngomong ke naon sih ieu aing teh kaharti. Ari bikang geus bogoh mah kumaha deui? Moal mantap bogoh. Lemana cuma gawe di kebon doang, yang macul mau pacul mau tudung, paling geus doang. Geus kilah aing balik we lah. Daripada di dieu ngadengeun omongan sia. Awas itu balik lah. Aing ngarep ieu nulis ya. Awas aing balik lah. Gawe di kebon doang ge. Lembur sepi amat ki. Oh iya. Kalian yang lain ge. Aya nu peluyuran si kasak mah doang. Ieu. Moal kebal ge loba nu maling ieu lembur ieu. Maling embe, maling beas, pare di sawah tadi cokotan paling kudu maling. Paling ge embe paling embe si camang tan orang camang si belong. Camang sajing. Eta embe na teman aning tah. Iya, eta mah mito aing. Oh, mito aing itu dah. Dia mah pelon, mito Oh. aing disebut-sebut camang. Ampura gari kitu mah. Aing mah atuh teh nyaopan. Atuh gitu-gitu ge mito aing, sak goreng-goreng ge mito ha. Atuh kudu dihargai lah seutik mah ku aing. Geus lah. Masalah nu maling doang ieu. Bagus lah aing di PS. Harus itu. Eta omongan dulu si Tiara kadenge-dengekeun bae ku aing. Aing jadi gelisah be. Pos setuju kana aing. Komo mana meureunnya? Heula banget aing ge hulap doangna. Tapi arana cinta mah nya kudu daek berjuang, usaha, ame beunang ku ingeta si Tiara. Kumaha aja rasa sayang aing teh gede sagede kebun raya Bogor. Kangen be ka Tiara ieu. Geus lah aing lah isukan mah neuk ulin we lah ka Tiara lah. Neuk diterima tah, neuk henteu diterima tah ku keluarga Tiara, neuk diusir tah. Yang penting mah aing niatna ulin ke Tiara, rasa kangen aing supaya Geus lah aing ke SW lah hari kieu mah lah. Daripada aing mikiran ke Tiara bae, kayak aing teu bisa HS, gelisah we nu aya. Tuh, aing boga niatan neuk ulin ke Tiara keur peuting ieu. Geus kangen bae aing keur HS ge keur peuting kapikiran bae sampai ka bau mimpi ku aing. Woi, Sakmat, kenaon dia? Keur diuk aing teh kadeuleu gitu. Tuh, ku masuk kumbe. Geus teh neuk kumbet aku naon? Wuh. Sia. Geus lah aing neuk ulin we lah ke Tiara lah, jangan kangen ka wawa. Si Sakmat, nukulin ya kayak masih Tiara. Ayo ngintip lah. Wah, pas ya amben rarehe, suasana rarehe. Enak ulin lah ke Tiara yo. Ih, bau. Orengan siang ngintip deh handep. Ket naon dieu? Asabe dia muak, nyawa yang ngintip di kolong amben. Hari sia aya di handep amben. Kabur. Kesana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arek kan apa dia? Rek ulin neng. Ngawanian ku ya majeng dulur. Iya, anak ge kangen mah kumaha suruh tinggal bisa sare mikiran. Tiara sia ngomong di saha. Ih, jasi ya Sakmat. Dik naon sih ulin ka dieu? Geus mangancam teu monon naon. Hari sia ngomongna kitu amat teh kana hate. Geus itu sia geura balik lah. Hayang aing banget sih goreng. Bagus lah ini balik lah. Sia kitu amat kan aing. Nanti tadi. Ari sia kunaon sih hewa bae kana si Sakmat. Aing mah teu ikhlas ya jeung si Sakmat, mendingan jeung si Udin. Si Udin mah botak-botak ge, loba duit manehna mah. Geus lah lieur, mendingan HS aing.
Ih, kapangisia deui aing lembur yo. Ari sia eta pas di mana? Gua aing matos ulin tadi dan si Bebek Tiara. Moal mantap gaekeun si Tiara mah sia moal. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Balon kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Cak cik cak ding ding ding. Diam siap kurang video di toko dan ngomong gelo. Bacot. Daripada sia, geus goreng digoreng-gorengkeun. Aing teu kapos lah sugan si Aki. Tuh kan bener si Aki. Ari Aki kenaon? Dieu aing mah. Betul dieu aing ari sia kan ka dieu. Aing manehna si Sakmad. Aki nyeuleut si Sakmad. Oh si Sakman, anu jelema na goreng anu bogohan kana si Tiara teh ya. Tuh jadi tuh jelema na tuh. Oh laki lah aing si Sakmad heula. Ya si Sakmad aing maneangan. Ari gok biarpun aing. Sini naon yang aing. Tuh kebon sia urusan Sakmad loba embe. Loba mikiran si Tiara bae. Mantakan bae si Tiara mah. Ih, bloon si Patrick. Bloon eta si Patrick ngaladekan aing bae wal poe. Teu bosen baru ini paedokan aku sendal.